dapat batur udah gini jauh-jauh ke Bungga Ongkos mangkat yang tempat ajojing juga duit ini musik aing mah udah wah aku bebekalan pan di tempat kos itu mah orang kudu barang jajan barang minum ayeuna orang udah jajan dan minum pan nyawa sorangan haleuseum apa selama puasa pan lain tempat lu itu mah beda kos di tempat segen biasana dahareun model mie nganu 10.000 ge digetok 30.000 mending pan namun wau jeung jelemana urang bisa nganjung atuh wau sih kumaha kira ke urang kudu bahan piring mah tas dahar mie kuduna memang ge keur cuaca keur geunaheun kieu mah sadia kopi ngumpul kene pako geus sadia kudu nama ieu mah Kang Kiki nyebutna mah rek ka warung heulan moal lila ari barang timbel teu mawa aya ngomongna mah kamari tenang sangu udud jeung segen disadiakeun teh geus nepi ka tempat musik eueuh jaba ka warung heulan moal lila paling 10 menit paling mending geus leuleuh tuhur saleh kan moal teh wae aing lauk keun ge meurang deui wae aing lauk gitu datang nungguan nyati jam 7 ayeuna geus arek tangari bolong teh jelema ke 10 menit 5 menit ayeuna geus arek tangari can nunggu kene wae gua kasih bukan ngadara mie jemo di warung tuh heeh di ditu kok kali deui ieu usupan mulai nu masukan mah haruna pan balik ka kudu bawaan batur mah kurang ieu mambung eleh jeung batur bawa karung ieu bulog hayang loba meur babawaanna da tempo ngalauk tinggalkeun heeh da aing mah pang mending ari pamajikan teh rewel mah ieu mah rewel nek ibu teh rek pepecakeun rek ngalauk cuekna ge mun segede nyiru pikir-pikir aing mah emang pemajikan jeung salaki emang kurang saleter bener napis nih paling susu kasih sugan aing mah mungkin nih leg-leg ieu mah aing ane asa nyareli cangkeng mari beli ke mall ya kayak obat paling susu lang ke warung sugan aya ya rada gesit nama aing biasana wae kengker hees keneh ieu ku sabab tadi mau babaturan rek ngabesan isu kena aing jadi geus hudang biasana boro-boro ke hudang ieu geuningan loba nu marancing harus gitu eta aing mah persiapan can aya si Turbo tadi mangawe ka aing ngomong nama rek mawa pancing cenah orang mancing cenah di rawa yeuh cenah kamari batur menang lauk cenah kota nu 1 kilo hiji cenah nafsu pan ada tukang mancing mah ngareng lauk sing sakno teh 1 kilo hiji teh bener ting henteu dipikir-pikir emang heueuh sih kahirupan kadang-kadang isukan orang disibukkeun ku pagaweannya ayeuna rutinitas cenah aktif nya kali-kali atuh di saat orang libur mah urangnya teu hailing jalan-jalan siga batur jauh ge nya tuh nu hobi mancingnya mancing atuh nu hobi jalan-jalan nu hobi ngajala atau ngalalauk tadi nempo batur mah tuh hailing jauh-jauh mah panan modal na panan lur teu meh saeutik teu mah 1.000 2.000 dumuk we ari wisata nu deukeut-deukeut mah meureun paribasana boga keur bensin aya keur meuli rokok aya keur jajan ge nya geus cenah cukup urang peupeujeuh ari poe sejenna model Senin nepi ka Jumaah rutinitas aktif teu ka mana-mana ayo we dingun pagawean nu gawe teh mah nu di pabrik anu dagang yang beureun sibuk kuno hari dagang-dagangna jadi eueuh libur supaya tong jenuh teh nya urang kudu rekreasi saeutik mah jalan-jalan ulah paribasana urang di imah we pusing kitu lah lieur areng batu mah jauh-jauh nya tunu deukeut we teu kudu mewah-mewah teu kudu jauh-jauh cek paribasana meureun mah ku 10-20 ribu ge meureun jajan penting mah aya keur jajan gitu kalau cek paribasa cek batur healing cenah moal healing mana cenah moal jalan-jalan
nyatu kumaha gitu panan ku pangabutuh jeung butuh teh geuningan. Oh aing pikir-pikir ya di dewa aing ya arek nguseup na ya si turbo kan menang loba aing hanas teu buburuan nang loba sugan maneh nanya susu gitu karawa ieu aing teu mau alatna apa harga pancingan aing can benerkeun rek meuli pan duitna eueuh pan pahili jeung meuli beah jeung pangabutuh udah sampuran heula sugan kana kabeh itu tuh sugan mainnya kayak menang urang aing mau dibereng kayak mun menang ya elah. Oh roman-roman mah itu tuh aya oh jeung barudak tuh aya di belah ditu tuh kayak motorna eta teuing aya sigana mah ieu meunang mainna teuing gede komana mah itu tuh aya jeung motor aing sampeurna sugannya aya mah bener burung kemana meureun aing mah geus beberapa burung yang mana sareur aing suka warung nuti mah warung mana ya ini pangan aing nungguan kieu nongol suka warung suka warung liwat-liwat aja tadi aku balik paleuntang teh jauh masukkan kembali ada di sana kalau sekali-kali nangis serangan lah gini sih di dia aing neangan euy mak gini kan kakarek nemong sih bahas teh balik mingman aing ditata dinean sia kaditu panggil kumaha sih ketemu masalahnya sareungap areungeupun kaseubehan meureun barengakan orang akan ti mana ada hareun teu mawa naon teu mawa apa itu lu bedi tuh bedi itu pan aya warung sih teh emang kudu pake ieu pan ku peureup nya ku duit atuh nanaon kemarin arengan rek nguseup mah modal sih teh ramun urang boga ongkos ka arek bisa pan segala-galana ge enak mah kudu make duit gigi mah asal lapar celangap seubeuh meureun ari celangap we mah seubeuh kumaha ieu we ngangin wae merasa karembung aja teuing tadi teh mau kue jelema mah nya syukur kumaha ge atuh eta kumaha geus ayaan eta laukna pan cenah ngomong kot sakilo hiji cenah di dieu mah laukna leutik sakilo hiji mah tadi segede biti jek meunang lumpat deui laukna eta mah kurang meureun mere duitna laukna mun lompat kitu mah pokoknya uyuhan atuh bang modal nekat mancing nage buset awan oge meureun tadi geus seubeuh beul kaki mah geus cokot-cokot sagala dahareun lah atuh kumaha deui atuh nya sia ditungguan we datang oh ya tadi tungguanna semua lilai bang 3 menit ka 5 menit nya saarara ku baturna uing ini ngobrol we semua bener ye untung nama mancing mah bener dahar henteu kayaknya atuh eta sugan atuh alungkeun heula atuh aya meunang meureunnan mendingan hanya gorengan mah aya di sekali ngalungkeun ye moal teu meunang sagede biti sih lauk naon oh nya lauk ieu geus domok kumpulna geus sagede peureup eta mah kagedean teh mun kumpulna engke pisan kata aku laukna meureun ieu buku aya lauk teu beunang ku jaring geus domok pan katingal kumpul mah teh celeng ieu atuh meureun paeng eta laukna kumaha sih kudu deui alat deui wing ya nama ya bawa tuh ya duit ya tah ka warung heula ka warung biasa ka warung wing jajan ajeun kita useup iya ku wing tungguan dinya kan itu we meuli heula tuh ngopi-ngopi heula jajan di warung atuh kitu jajan kos batur aja deui nungguan jajan naon sebisa kieu deuh mah eta 20 ge atuh aya buset Kang 2000 segala naon wae dipeuseun eta bolak-balik atuh Kang Turbo eta bolak-balik mun lamun 10 kali ngabalikeun meureun jadi baraha 20.000 ih 2.000 Kang 10 kali balikeun hiji 2 4.000 tah balikeun deui 6.000 balikeun deui 8.000 balikeun deui aral aing ini ngitungan bolak-balik duit eta 10.000 dibolak-balik meureun jadi duit meureunan nya duit mah duit cuman pan loba beulieun tapi duit pang 2.000 geus eta anterkeun heula ka ditu rek kopi ngopi heula ke dipanjer heulan we sugan ya ke bejakeun uing isukan ka deui kitu